Bismillah ngawitan ngarangka ieu syairan lain tentang percintaan tapi tentang akhir zaman sedia ditekatahan cipanon singkar celakan ningali dulur saiman geus mulai papa sean nu Gusti Allahu Rabbi tanda datang hiji-hiji tanda datang Imam Mahdi ayeuna geus katingali hiji sungai mulai raat sungai nu ngaranna Eufrat Islam di penjuru dunia ayeuna keur di harina geus bogo di Palestina can eureun ka ayeuna bangsana geus teu kaitung nyawana anu ngarapung wajah Imam Mahdi datang geus aya tanda keur perang keadilan geus teu mihak nilai Islam geus ditincak tanda rek datang anjeunna ayeuna geus mulai loba hiji hadis Rasulillah riwayat Ibnu Majah bahwa bentih hiji negeri geus berkibar panji-panji tanda datang Imam Mahdi geus moal diladei du Gusti nu Maha Rahman amdi sadaya tulungan kietkeun dulu